Tuh. Kita anu can mayar teh. Wah, sia goreng ya mayar teh. Nah. Si Butet bagus. Si Udin bagus. Si Imron bagus. Aduh, iya ya nu dua ya. Si Yasin jeung si Memet ya. Nunggak nageng 2 bulan ya. Si budak tagih ayeuna ah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Torik. Ingat ya tanggal berapa ya? Duh, pokok mana can buka duit nih teh. Mana gawe tuh? Teu Bu. Arek boga duit di mana atau pegawaian kitu wae mah? Aduh, kumahanya. Mana gua jualan deui. Ah, geus teh hayang nyaho. Geus 2 bulan maneh nunggak. Rugi banar beun gitu-gitu wae mah. Bro. Emang sabar hariknya bayareuna? 200.000 2 bulan. Tamah ayeuna 100 jadi 300 3 bulan. Minjem dewe atuh 400 yang bayar hutang. Ah, mung nu ieu ge can dibayar. Hayang dibayar teh atuh hutangna. Nya atuh komo we. Minjem di 400, ari hayang dibayar mah. Heuh atuh. Berarti langsung dipotongnya. Kang. Dipotong 300 berarti jadi 100.000 ya. Katanya. Assalamualaikum. Salam. Jarak soal nguseup ya Sakaluman hidup reka kudu ka mana geus kieu. Oh, geus tanggal 10 geuning ieu teh. Sakedeung deui ngurunyung geus eta rek ieu. Kudu kumaha aing atuh. Karek di dieu ge mah teh. Geus col deui panjang umur teh. Aduh, ngumpet aing ah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Duh, kemana nong ya sini teh? Gua nyumput deh kan? Wah, kudu digawean yuk. Assalamualaikum. Nong Yasin. Yang netwal. Ini duit deui cenah. Mang Torik. Ayo Albat. Ah, mau lihat ada? Jadi we. Lain di Cina nginjemkeun duit. Ah, teu batur eureun bieu mah. Ingat pan meureun ayeuna waktu setor? Ah, sugan teh nginjemkeun duit. Baru mah keur nyemput we keluar urang teh. Nginjem ya geus nunggak 2 bulan 200.000. Baru bayar. Aduh, kumaha mang acan aya aya mah eung. Berelah waktu saminggu deui nya. Ah, ayo he minta waktu. Kemarin saminggu, ayeuna saminggu. Please, mang seminggu deui we janji dah arek dibayar kurang. Ingat, hutang NTT 200.000 kaliwat 2 bulan. Yo, ditambah bunga plus ngojek, ngopi. Jadi hutang NTT 150.000 deui. Ah, teu salah eta ngomong. Ye, ente tong protes. Ieu ketentuan anak ya. Moal mang mau protes 150 mah sukan dibayar kurang lah. Tong ngomong ngumpul ente. Bener mang sukan dibayar kurang. Oh, nya dia. Oke, dia mang lah 150 an. Ya, gue lanjut dulu ya. Oke, mang. Nah, itu kan aing bukan duit. Nah, Goblok aya jelema teh nu kitu. Hanya kau aing teu nginjem gede kamari teh. Win lah, sebenarnya mana kopi deh kak. Arek ulin heula, arek mengieupan keuseup. Kemana? Ayo sering gitu. Biasa ngopi-ngopi. Beh, cocok atau ngopi Iya sama? dong, ya ngopi yuk. Ayo. Mana dia kemana nges kecewa gitu ya? Ye, teh apa? Lain aing ngeunaan kopi gratisan, Pan. Kebiasaan namanya mah. Ayo orang ngopi, mumpung aing bukan milik ya. Dih, mohon keur boga duit ya? Oh iya dong. Mahi keur kopi-kopi wae mah boga duit gratisan ya. Duit gratisan kumaha teh?
Biasa tadi Mang Torik nagih. Terus kumaha kok bisa gratis gitu? Iya cerita nama. Kan orang buka hutang, kasih Torik teh 300.000. Kudu dibayar. Da orang teh boga duit. Nya orang teh nginjem deh. Kawan 400.000 dibayarkeun 300. Nyesa cepet tah keur ngopi. Liar oh kayak teh jelemanya. Tadi pernah ge ka imah sarua gitu. Terus kumaha tuh? Liar memang di pikiran mah geura sok kumaneh bayangkeun nya. Cek teh boga hutang 200.000 ieu. Eta teh cek maneh nanti kudu dibayar 150 jeung bunga jeung ngojek jeung naon eta teh manehna teh. Bisa kitu nya. Nya teh urang ku coba moal teh. Yakin jika nama udah kucubung jelema teh. Geus ya ngopi. Ayo berangkat. Capek gue ku kurelingan di isuk. Lieur ieu mah. Urang hitung-hitungan heula coba ieu nama. Lah. Coba ya. Menang sabaran ini ti isuk teh. Nah, anang sakieu deh kah. Ya ka mana sawareh deui. Coba orang hitung heula. Oke. Asal ieu ieu mah euy. Tadi teh si Memet teh mayar 300.000 da. Oke. Dia teh jadi 100.000. Kemas sawareh deui ke. Si Memet. Anjing, aing katipu. Goblok, aing katipu. Wae ieu mah Kieu cerita nama. Kan tadi story teh nagih ka imah. Kan urang buka hutang 300.000. Poho deui nya. Gitu nya. Balikan aja. Gua hutang 300.000. Padahal keke kudu dibayar. Da urang teh boga duit yang nginjem heula we kasih Torik 400.000. Kamana euy geus keren kitu deh kah? Naon anjing? Biasa ngopi lah. Duit gratisan kumaha? Kumaha teh ini poho deui mah. Tadi nagih. Pesan. di kamari hayo minta waktu. Ayeuna saminggu. Kamari saminggu. Henteu. Ingat pan meureun ayeuna tanggal naon? Tanggal naon? Tuh ngomong aja. Oh aing mana ya? Tong ngomong wae ente. Tahu aja kunaon di kulesan segala. Aduh, gua nganjur. Naon teh pembukaan teh teh? Ela mau ngupload teh. Halo guys. Yo, what's up? Yo, what's up guys? Bener Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mehmet. Yo. Halo. Kamera nih, edan cina gua. Tuh kan itu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrul alhamdulillah. Si anjing. Lagi proses syuting ada Pak Torik ya, sebagai penagih hutang. Saya Hamzah Aldi Al-Mukarram. Dan Si ganteng kalem bisa adan bisa koma. Oh, yakin. Anu lahirna teu di komatan. Anu akhirna teh jelema ngacam nih ka dituna ya. Bagi boloon aku. Bagi boloon. Anjir, Guys, sampuraya guys. Balik siapa? syuting naon Mang ayeuna teh Mang? Syuting nagih hutang. Oh, lagi hutang. Nagih hutang. Aduh, rieuh ieu mah. Tapi dia teh boloon. Menang teh Bang, lagi Bang. Ini akan menang akan rugi cenah ayeuna orang. Urang nyamperkeun Mang Udin heula ya, keur ngaput jeung keur naon itu teh. Jadi Hey guys. Ayo guys, lagi proses syuting guys. Oh, Udin teh lagi jajan cilok, Din. Loba gaya si Udin euy. Nina Bobo. Dia geus susu melang layang deui, Mang.
Kayak golong. Udin karena Udin. Lagi makan cilok, Pak. Anjing makan cilok. Anjing. Bagi-bagi nih. Gera bo. Ayo kusep mah. Iraha euy. Ngusep. Aing Anjing. sekali upan dia. Ayo hengusep ya mana naon deh. Halo. Daripada nagih hutang tuh menang. Udah gidik balik udah kada. Kumaha cenah payasieun itu nang ngarusep kieu. Teuing nya lah aya nu kana ngarusep we. Ngarusep na. Aduh mereka. Hampura ka subscriberna hampura. Ieu keur ngarusep ngusep ieu mah ieu tah, resep ngusep ieu. Parah ya, parah. Heeh. Parah. Yang itu tuh, ieu tah. Ieu jadi Untungnya jajanan telada hiji ge karasa ya. Mana ada nih? Kumaha geus kieu atuh rek hirup teh aduh mereka. Kunaon deui atuh mah teh? Sok ingat pepatah kolot rek. Ulah ngaraja keur bahagia da hirup maya masana. Tah ayeuna masana keur susah aya jajan ge urang teh hiji kuduaan rek. Oh, hirup mah kitu wa. Maka aku agama diajarkeun kudu sabar jeung tawakal ge. Kieu tah waktuna make. Oh benernya, lain kumaha geus sore acara saredan we. Wah, pasti aya wa. Gaskeun ge mah. Oh ayolah siap. Mumpung keur aya di imah. Heuh atuh wa. Lain itu ku kaluman, barudak kemarananya. Siga nu teu apal wae, mau jauh ti molor barudak mah. Hai, ayo guys, kesempatan ya, sempet dah. Dado. Tahu gak perbedaan jam sama kamu? Enggak. Kalau jam berputarnya ke angka, kalau kamu berputar-putar jadi hati aku. Bilang pada Dado bisa wae. Oh, nah cari wae. Tekuna nando iya kerjakan di si Iki. Suwe ta si Iki. Sama lapar makan Indomie. Hati bergetar, minta dihianati. Dado. Yes, ulin ya. Yang ke mana Rik? Amanah lah. Oh ya tuh lah. Kemana ya Temi? Oh ini. Iya ayak kulier. Ih, asik ah. Kunaonnya Mi? Iki mah ngomeh HP wae. Heuh atuh moal. Si Dado kemana ya Ki? Teuing aya meureun di mana? Kuliahnya itu ke si Dado. Hayu. Aduh, kunaon maneh do camrut kitu juga badut. Naonna yang ngaledek, buah yang dikadek we. Aduh, aing geus kitu teh manehna, Do. Bangun keur bahagia. Dado mah keur sedih lah. Sedih kunaon atuh do? Sok cerita ka Mamang. Nyeri hati ku awewe. Carita nama galau cenah Yas. Wah atuh nangan deui awewe gampang cerita do. Sakit hatiku, perasaanku tidak menentu. Yang sina bogoheun teh ka maneh do? Kumaha carana? Iya bocah. Ampun deh ka aya-aya we. Carana dipelet do. Pelet. Naon pelet teh? Mantra do, tah ieu carana. Oh, gitu. Apalkeun nya? Awas salah tanya, Dok. Mual. Ujung eno balik maneh heula. Kela. Aya naon di do maneh teh? Buah kalapa, buah pepaya. Sampai jumpa kembali ya. Hewan unik sungguh menarik. Ular kadut pandai berkicau. Kalau hati sedang galau, orang gendut disangka kerbau. Mang bae, mang wawa, bae dasar wa. Kasih kat Mang.
Aduh, eta bocah bisa oge. Penuh itu bocah ngapa ya teh? Eta lamun aya 11 di jeung klub sepak bola apa aing da? Mang. Aya hiji genge 1000 kumun 11, Mang. Oh, ini lah yuk. Nih ayam mau si dadona. Ayam meureun ki. Buang ngusep nih. Yang kenal lagi. Ayo. Bun wala kabun wa. Harik manila ke berangkat di. Alah. Aduh, ya. Woi, Dok. Aduh, ya arek naon nih budak? Gimana mana Dok? Pasti ditutup. Tos ngusep Lindo. Orang habis usap. Ing mana itu mau usep? Kago dijual ke jajarna. Hauk nawa usep nawa. Apaan dijual? Marane kamarana tuh. Ada kamane Dok? Ngajak ulin. Ulin ke mana? Ke mana? Ayo. Ini tuh Dok kaluman. Ayo. Risma. Iya mah aya naon? Ameng yuk. Ka mana? Papayun. Nya hayu. Barudak kamarana nya. Ya tata araya. Tadi nah ada sekolah. Kan tadi mah belajar di bumi. Tapi ending mah sekolah. Nya ending mah. Risma. Iki. Arek ke mana? Aduh. Papayun. Bebek. Tidak ada lo baca. Makan semangka, makan kedong-dong. Kalau suka, jadiin dong. Ayo Dado, mari kita makannya dengan lapar. Sekali ku katakan Dado, I love you forever. Batok kohok. Cie. Bun wala kabun. Kita teh maca naon, Dok? Ya, maca naon, Dok? Oh, Risma, I love you. Oh, Dado, I hate you. Kasihan deh lo. Kampung kalian. Boga pelet teh sama nih, Dok. Imang Yasin. Melikado jeung si Pupu, si Dado katipu. Iya. Yo, saya di dia. Kumaha ada pelet teh? Manjur. Lin kalaten manjur, nu aya ge kabur. Dibaca teh mantra, Dok. Dibaca. Eta mah lain mantra jang ka awewe, mantra jang getol nyatu. Si goblok. Awe dipelet supaya kepepet. Lain kapepet, nu aya dikepret. Cinta ditolak dukun bertindak. Salah tuh. Cinta ditolak mah hati sesak. Bila ada sumur di ladang, Bolehkah kita numpang mandi? Kalau ada umur panjang. Bolehkah kita jumpa kembali? Anjen ulang ngebully. Sabab cinta terjadi. dia mah film tamah terseri tapi bikin sakit hati. Sampai jumpa kembali bersama kami Hello 187. Dadah. Si goblok. Dibaca dulu. Dia. Duh, di OCS nang air dia. Dong kumaha? Beli kado yang si Pupu si Dado katipu. Oh, Risma, Sekali katakan Dado. kos centong. Ayo Dado kita. Kumaha? Ayo Dado
mun dicinta. Anjing pucuk ulah kayak anjen ngabuli. Wi. Kasih kan, Mang. Oh, pinter oke ta bocah. Panu gitu bocah naon teh. Hewan unik sungguh menarik. Ular kadut, pandai berkicau. Hati pun sedang galau. Janjinya. Tidak dong. Do, do, do. Mang bae mang wawan. Bae dasarua. Mang bae mang wawa. Bae aja. Aing ngabun. Nanti kena baik aja. Hewan unik sungguh menarik. Ular kadut, pandai berkicau. Orang gendut, orang gendut. Buah kelapa, buah pepaya. Sampai jumpa kembali ya. Sok, sok. Awas salah doanya. Sakit hatiku. Nanti kek. Perasaan pun tak menentu sok. Iya dan. Mani heula euy. Enggak. Kalau jam berputarnya. Aduh, aing ngas gitu teh. Bangun keresat di kepala. Awas salah lah doanya. Mual gitu. Neng? Ya, Bah, bayar naon? Ayeuna tabu sabaraha? Namanya kita tabu 11 kirang. Kunaonnya, Bah? Abah teh nungan si Anas, tapi can keneh ka dieu. Padurak can ka dieu deui, areueuh. Aduh, mas barang kieu nya ka mana si Anas ieu teh. Geus tere lohor deui. Budak teh ieu mah. Jam 12, aduh, seberang nih nya ka mana si Anas ieu teh. Ning tuh dah, sambil tunggu. Waalaikumsalam. Nah, kabarnya Pak? Sehat? Ada kemarahan sepi gini Pak? Ya si Aden menikah bahasa Indonesia saware. Campur sari pan Pak, dari Jakarta mah udah parah roh gini. Kajen lah, kumaha Aden we. Kumaha si Bapak sehat? Sehat tuh Pak, si Bapak mah jag-jag waringkas. Si Nengnya mana tuh Pak? Ayah di dalam. Tuh kan Bapak Oge jadi pimilun, ikut-ikutan bahasa Indo saware. Biarin tuh Bapak, biar gaul. Ayo tuh, rangkal lebat. Udah, ayo Pak. Ayo Den, duduklah. Neng, ya Anas datang yuk. Ya, Bah. Iya ada Anas teh. Cantik pisan Pak, ini bericak berinom. Kenalin Anas. Neng. Neng, iya ada Anas teh. Ya, Bah. Kumaha Den, resep ke budak Bapak. Suka Pak, suka pisan Syukur we atuh Den. Abah, Neng nitip surat Kang Abu Tete ya. Nya simpen we. Ya, Neng kalau betul. Nya. Sah, si Bu Tete Pak, main surat-suratan gitu, mesin Neng. Den lain sasaha. Lupain. Aduh Pak, Adin Anas gak bisa lama, ada acara. Oh gitu, nikah buru-buru teh ingat tuh Den. Teu cai-cai acan.
Aduh, bang, belakang bang. Aduh, belakang. Samaan gimana butet pang jagona. Yes, butet pang jagona main gimana. Sabar yang pang, jangan sayang beburang. Aduh sih ya nih, sukan rentenir. Nu edan aing sebutan tadi. Kenaon sih ya? Menunggu waktu aing ngamet, hayang gerai isukan. Arek naon kitu? Man aing arek manggihan ayang beb aing. Heueuh nya, kenaon atuh sia cicing di dieu, teuing geura mandi, ngaruru ka itu ame kaset. Aing geus kaset bawaan lahir sapoe jeung si Simboy. Simboy orang mana sih teh? Eta Simboy anu dina TV teh aning nu anak jalanan. Tapi heueuh mirip sia teh. Pang bagusna pokona mah. Atuh heueuh. Ari Simboy mah anak jalanan pemain sinetron, ari maneh mah anak jalan tukang mulung. Eta ngomong teh ka power. Eta motor saha baun ka menang nginyeum. Nu aing lah, naon sia yang ieu? Atuh met, atuh aing teh ajak jalan-jalan kali-kali mah. Sudi najis kayak batur yang kana si ari aing deui. Tuh pan sama TCS ka aing teh. Heuh atuh bantuan parkir aing hayo. Gerak. Cedog wae atuh Panggilkeun tet, aing nyeri suku ye. Heuh atuh. Sok. Dan aing ditipu. Balik ah. Kau teh. Sen. Kira balik ke mana? Pingke banyak aja usianya. Ai Simboy mah. Bagong teh kayak balik apa sih dulu anak? Balik kelas satu balik kelas. Mal bener. Ari Simboy mah anak jalan pemain sinetron, ari maneh mah anak jalan tukang mulung. Aduh, seri tong euy. Heuh, da bisa seri aing keur kitu. Mana tuh? Atuh kena ini tuh mah. Ini teh. Ada enak ini teh. Nah, ya langsung dia kemarin apa tadi namanya di itu sih kiu cimpetan gitu teh. Balik dari saminggu balik di kan kieu. Hah? Di mana? Ada kayak mau ngadi cicing mana coba? Ngadi teh ke mananya? Karawang. Ke Sawang yang naon itu? Kakak di Karawang. Kayaknya ke Karawang kayaknya. Dagang namanya? Peci. Oh. Baca kudu. Dagang nomor rendah peci sih. Bu, di atas. Tetap peci mah. Maksudnya teh penghasilannya rendah. Sabar aja istilah hijinana. Kodir. Maksudnya berkodir nomor. Kopeh naon ari? Kopeh naon ya kalau maksudnya kopeh deung gitu. HBS nih kan? Oh, eta mah kadang Mana? HBS. Habis. HBS. BHS. HBS. aya BHS, aya ABS, aya Wadimor, aya Wadimornya, alusnya Wadimornya. Wadimor teh baraha sa ieu kodina. Sadusanya. Kodi mahal. Baraha Kadang 300. Bagong. wah, Kodi. Hah? Mahal. Kan sakodi teh 20 siki mah. Aing ngajual urang per biji urang. Kadang per biji orang bisa ngajual 70. Per biji teh. Bah, tumbarna milik mending keneh sakodi meuli teh. Sakodi perlu sorangan. Nomorna teh teu akur. Berarti Kan dijual deui. 1 juta lebihan meureun. Samson. Tina Wadimor mah. Gede-gede tinggal butuh tuh mang. Tuh. Da kopeh mah kitu kenyataan teh matakan ayeuna jo. Atau jual gocap kopi gede kene. Begitu teh makan 25 di ditu. Amalinya tah. Kemarin Karena kopeha. ulah tika gede teuing ulah tika leuwih ti eta. Emang pengen ngomong terendah tuh penghasilan. Ngalah teh 1.500 tuh tina hiji kopi. Ngalah barokahna. Ada lain dagang atau lain dagang. BHS. Masih cicing 5 sare minta ka kolot genah ya. Heeh. Ai iraha aja teh dagang teh. Pasti memang puasa. Kudu nama ini tante isukan.
Kudu nama aslina game. Kapan mana isukan naik mau mie lain. Aku mie satu pikir otak teh mie sedap. Rasa kari. Tamat nog. Baru lagi di dieu dah. Mie di dieu dah. Di dia nog. Aduh. Bisa doang. Gua disukan naik mau mie ngadi teh. Itu seharusnya isukannya. Tah, itu teh kenang-kenangan Mang Adi jam kayak ini. Ngolam si Ipung atuh. Hari balik si Ipung, Cimenta satu nyebut. Berarti surah bulan itu kita sawal. Seminggu mah. Berarti kan geus puasa. Awal lebaran di itu. Allah. Nana. Motor kebalik karena ini tuh. Ngerti jalan hirup nanti. Ngerti jalan hirup mah ari mah aslina. Lieur nya mah. Betul puasa teh yang di lembut. Kumpul yang keluarga. Kalau ador-ador. Iya kan kena godin teh main nama maksudna. Kamera sumpah. Lah kana kamera parem keplak. Tuh. Ha, situ. Si anjing paruan kieu saya balik kan. Aduh, kita anu can mayat teh. Wah, sia goreng ya mayat teh. Nah. Si Butet bagus. Si Udin bagus. Si Imron bagus. Aduh, iya ya nu dua ya. Si Yasin jeung si Memet ya. Nungak geus 2 bulan ya. Ya budak tagih ayeuna ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Torik. Ingat ya tanggal berapa ya? Duh, pokok mana can buka duit nih teh. Mana gawe tuh? Teu Bu. Arek boga duit di mana atau pegawaian kitu wae mah? Aduh, kumahanya. Mana gua jualan deui. Ah, geus teh hayang nyaho. Geus 2 bulan maneh nunggak. Rugi banar bulan gitu-gitu wae mah. Bro. Emang sabar hariknya bayareuna? 200.000 2 bulan. Tamah ayeuna 100 jadi 300 3 bulan. Minjem dewe atuh 400 yang bayar hutang. Ah, mung nu ieu ge can dibayar. Hayang dibayar teh atuh hutangna. Ya atuh komo we. Minjem di 400, ari hayang dibayar mah. Atuh. Berarti langsung dipotongnya? Dipotong 300 berarti jadi 100 ribu ya. Katanya. Assalamualaikum. Salam. Jarak soal nguseup ya Sakaluman yang hidup kudu ka mana geus ge. Oh, setengah 10 geuning ieu teh. Sakedeung deui ngurunyung geus eta rek. Kudu kumaha aing atuh. Karena dia gini mah teh. Geus jol deui panjang umur teh. Aduh, ngumpet aing ah. Assalamualaikum. Duh, kamu namang ya sini teh. Gua nyumput teh kan. Wah, kudu digawean yuk. Assalamualaikum. Mang Yasin. Yang netwal. Ini duit deui cenah. Mang Torik. Ayo Albert. Ah, mau lihat ada? Video we. Lain di Cina yang nginjemkeun duit. Ah, teu batur eureun bieu mah. Ingat pan meureun ayeuna waktu setor? Ah, sugan teh nginjemkeun duit. Baru makan nyemput we keluar urang teh. Nginjem ya geus nunggak 2 bulan 200.000. Baru bayar. Aduh, kumaha mang acan aya ayeuna mah eung. Berelah waktu saminggu deui nya. Ah, ayo he minta waktu. Kemarin saminggu, ayeuna saminggu. Please, mang seminggu deui we janji da arek dibayar kurang. Ingat, hutang NTT 200.000 kaliwat 2 bulan. Yo, ditambah bunga plus ngojek
ngopi. Jadi hutang ente teh 150.000 deui. Ah, terus salah sama ngomong. Ye, ente tong protes. Ieu ketentuan anak ya. Mal bang, mau protes 150 mah sukan dibayar kurang lah. Tong ngomong ngungkul ente. Bener mang, sukan dibayar kurang. Oh, nya dia. Oke, deal bang lah. 150-an. Ya, gue lanjut dulu ya. Oke bang. Nah, itu kan aing bukan duit. Nah, goblok aja jelema teh nu gitu. Hanya kau aing teu nginjem gede kamari teh. Win lah, sebenarnya nu mere kopi deh kak. Ah, arek ulin heula, arek mengieupan keur nguseup. Kemana? Ayo sering gitu. Biasa ngopi-ngopi. Beh, cocok atau ngopi Iya Mang? dong, ya ngopi yuk. Ayo. Mana dia ke mana geus kecewa gitu ya. Ye, teh apa? Lain aing ngeunaan kopi gratisan, Pan. Kebiasaan namanya mah. Hayu ah orang ngopi, mumpung aing bukan milik ya. Dih, mun keur boga duit ya? Oh iya dong. Mahi keur kopi-kopi wae mah boga duit gratisan ya. Duit gratisan kumaha teh? Biasa, tadi Mang Torik nagih. Terus kumaha kok bisa gratis gitu? Iya cerita nama. Kan orang buka hutang, kasih Torik teh 300.000. Kudu dibayar. Da urang teh boga duit. Nya urang teh nginjem deui. Kawanana 400.000 dibayarkeun 300. Nyesa cepet tah keur ngopi. Lieur oge teh jelemanya. Tadi pan nagih ka imah sarua gitu. Terus kumaha tuh? Lieur we mun di pikiran mah geura sok kumaneh bayangkeun nya. Deuk teh boga hutang 200.000 ieu. Eta teh ceuk manehna teh kudu dibayar 150 jeung bunga jeung ngojek jeung naon eta teh manehna teh. Bisa kitu nya. Nya teh urang ku cobong moal teh. Yakin jika nama udah kucubung jelema teh. Terus ya ngopi. Ayo berangkat. Capek gue ku kurilingan di isuk. Lieur ieu mah. Urang hitung-hitungan heula coba ieu nama lah. Coba ya. Menang sabaraha ini ti isuk teh. Nah, anang sakieu deh kah. Ya ka mana sawareh deui. Coba orang hitung heula. Oke. Asal ieu ieu mah euy. Tadi teh si Meme teh mayar 300.000 da. Oke. Dia teh jadi 100.000. Kemana sawareh deui ke. Si Meme teh. Anjing, aing katipu. Goblok, aing katipu wae ieu mah ah. Kieu cerita nama. Kan tadi story teh nagih ka imah. Kan urang buka hutang 300.000. Ah, poho deui nya. Gitu nya. Balikan aja. Gua hutang 300.000. Padahal ke kudu dibayar. Da urang teh boga duit, yang nginjem heula we kasih Torik 400.000. Kemana? Geus keren gitu deh kan? Urang naon anjing? Biasa ngopi lah. Duit gratisan kumaha? Kumaha teh ini poho deui mah. Tadi nagih. Ah, di kamari hayo he, minta waktu. Ayeuna saminggu. Kamari saminggu. Ah, henteu. Ingat pan meureun ayeuna tanggal naon? Tanggal naon? Tuh ngomong aja. Oh, aing mana ya? Tong ngomong wae ente. Tahu dia kurang di kulesan harus segala. Aduh, sepi gua nganjur. Naon teh pembukaan teh teh? Ela mengupload teh. Halo guys. Yo, WhatsApp kurang we. Yo, WhatsApp guys. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mehmet.
Yo. Hei, halo. Kamera nih, edan sini. Tuh kan itu Mang itu Mang. Mang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukur alhamdulillah. Si anjing. Lagi proses syuting ada Pak Torik ya, sebagai penagih hutang. Saya Hamzah Aldi Al-Mukarram. Dan si ganteng kalem bisa adan bisa komatnya. Oh, yakin. Anu lahirna teu di komatan. Anu akhirna teu jelema ngacam nih ka dituna ya. Bagi bolon atau Bagi bolon. Anjir, Guys, sampuraya guys. Balik siapa? syuting naon Mang ayeuna teh Mang? Syuting nagih hutang. Oh, lagi hutang. Nagih hutang. Aduh, rieuh ya, Mang. Tapi dia teh bolon. Menang teh Mang, lagi Mang. Ini akan menang akan rugi cenah ayeuna. Urang nyamperkeun Mang Udin heula ya, keur ngaput ting keur naon ieu teh. Hey guys. Ayo guys, lagi proses syuting guys. Oh, Udin teh lagi jajan cilok, Din. Loba gaya si Udin euy. Nina bobo. Deui susu melang layang deui, Mang. Aya golong. Udin keur naon Udin? Lagi makan cilok, Pak. Anjing makan cilok. Bagi-bagi nih. Gerabo. Ayo usep mah. Iraha euy. Ngusep. Aing beli upan dia. Ayo ngusep ya mana nanti. Halo. Daripada lagi hutang tuh menang. Udah gidik beli udah kada. Kumaha cenah payasin teh nang ngarusep kieu. Teuing nya teh lah aya nu kana ngarusep we. Aduh mereka. Hampura ka subscriberna hampura. Ieu keur ngarusep ngusep ieu mah ieu tah, resep ngusep ieu. Parah. Yang itu tuh, ieu tah. Ieu jadi. Halo, guys. Untungnya jajanan teh lada hiji ge karasa ya. Mana ada nih? Kumaha geus kieu atuh hirup teh aduh mereka. Kunaon deui atuh mah teh. Sok ingat pepatah kolot Erik, ulah ngaraja keur bahagia, da hirup maya masana. Tah ayeuna masana keur susah hayang jajan ge urang teh hiji kuduaan Rik. Oh, hirup mah kitu wa. Maka aku agama diajarkeun kudu sabar jeung tawakal ge. Kieu tah waktuna make. Oh benernya, lain kumaha geus sore, acara saredan we. Wah, pasti aya wa. Gas geun ge mah. Oh ayolah siap. Mumpung keur aya di imah. Heuh atuh wa. Lain itu ku kaluman, aya barudak kemarananya. Siga nu teu apal wae, moal jeung ti molor barudak mah. Ayo guys, kesempatan ya, sempet dah. Dado. Tahu gak perbedaan jam sama kamu? Enggak. Kalau jam berputarnya ke angka, kalau kamu berputar-putar jadi hati aku. Bilang pada Dado bisa wae. Naon sari wae? Tekuna nando iya kerjaan di si Iki. Suwe ta si Iki. Sama lapar makan Indomie. Hati bergetar, minta dihianati. Dado. Yes, ulin ya. Ulin ke mana, Rik? Kemana lah? Oh ya tuh lah. Kemana ya Temi? Oh ini. Iya ayak kulier. Ih, asik kunaonnya Mi? Iki mah ngomeh HP wae. Heuh atuh moal. Si Dado kemana nya Ki? Teuing aya meureun di mana? Kulinya itu ke si Dado. Hayu.
Aduh, kunaon mana do camrut kitu juga badut. Naon yang ngaledek, buah yang dikadek euy. Aduh, aing geus kitu teh manehna do. Bangun keur bahagia. Dada mah keur sedih lah. Sedih kunaon atuh do? Sok cerita ka mama. Nyeri hati ku awewe. Carita nama galau cenah Yas. Lah atuh nangan deui awewe gampang teh do. Sakit hatiku, perasaanku tidak menentu. Yang sina bogoheun teh ka maneh do? Kumaha carana? Iya bocah. Ampun deh Kang aya-aya we. Carana dipelet do. Pelet, naon pelet teh? Mantra do tah ieu carana. Oh, gitu. Apalkeun nya? Awas salah tanya dok. Mual. Ujung eno balik maneh heula. Kela. Aya naon di do mah teh? Buah kalapa, buah pepaya. Sampai jumpa kembali ya. Hewan unik sungguh menarik. Ular kadut pandai berkicau. Kalau hati sedang galau, orang gendut disangka kerbau. Mang bae, mang wawa, bae dasarua. Kasih kat mang. Aduh, eta bocah bisa noge. Penuh kitu bocah ngapa ya teh? Eta lamun aya 11 di jeung klub sepak bola bae da. Mang. Aya hiji ge geus ribu mun 11 mang. Ini lah yuk. Nih ayam mau tidak dona. Ayam meureun ki. Buah ngusep mi. Yang kena lagi ki. Ayo. Bun wala kabun wah. Harik mani heula ke berangkat di. Alah. Aduh, ya. Woi, Dok. Aduh, ya arek naon nih budak? Gimana mana, Dok? Pasti ditutup. Tas ngusep, Lindo. Orang geus ngusep. Ing mana itu mau usep? Kago. Dijual ki jajarna. Saukna eueuh, saukna eueuh. Apaan dijual? Marane ka marana tuh? Ada ka mana, Dok? Ngajak ulin. Ulin ka mana? Ka mana? Ayo. Ini tuh, Dok, kaluman. Ayo. Risma. Ieu mah aya naon? Ameng yuk. Ka mana? Papayun. Nya hayu. Barudak kamarana nya? Ya tata araya. Tadi nah ada sekolah. Kan tadi mah belajar di bumi. Tapi ending mah sekolah. Nya ending mah. Risma. Iki. Arek ke mana? Aduh. Papayun. Bebek. Tidak ada lobat cetak. Makan semangka, makan kedong-dong. Kalau suka, jadiin dong. Ayo Dado, mari kita makannya dengan lapar. Sekali ku katakan Dado, I love you forever. Batok kohok. Cie. Bun wala kabun. Eta teh maca naon, Dok? Ya maca naon, Dok? Oh, Risma, I love you. Oh, Dado, I hate you. Kasihan deh lo. Kampung pelet. Boga pelet teh sama nih, Dok. Imang Yasin. Meuli kado jeung si Pupu. Si Dado katipu. Iya. Yo, saya di dia. Kumaha do pelet teh? Manjur. Lin kalakeun manjur nu aya ge kabur.
Dibaca tuh mantra, Dok. Dibaca. Eta mah lain mantra jang ka awewe, mantra jang getol nyatu. Si goblok. Awe dipelet supaya kepepet. Lain kepepet, nah aya dikepret. Cinta ditolak dukun bertindak. Salah tuh. Cinta ditolak mah hati sesak. Bila ada sumur di ladang, Bolehkah kita numpang mandi? kalau ada umur panjang, Bolehkah kita jumpa kembali? anjen-anjen ulang ngebully, sabab cinta terjadi. Dia mah film tamah terseri tapi bikin sakit hati. Sampai jumpa kembali bersama kami Hello 187. Dadah. Si goblok. Baca dulu. Dia. Duh, di OCS nang aya di dieu. Duh, kumaha? Beli kado yang si pupu, si dado katipu. Oh, Risma, Sekali berkatakan Dado. kos centong. Ayo Dado kita. Ayo Dado kita makan. Iya, mau. Pucuk pun dicinta. Anjingan. Pucuk ulah. Anjen-anjen ngabuli. Kasihkan, Mang. Oh, pinter oge eta bocah. Panu gitu bocah naon teh. Hewan unik sungguh menarik. Ular kadut, pandai berkicau. Hati pun sedang galau. Janjinya. Sudah dong. Do. Mang bae, Mang Wawan. Bae dasarua. Mang bae, Mang Wawa. Bae aja. Aing ngomong. Nanti kena baik aja. Hewan unik sungguh menarik. Ular kadut, pandai berkicau. Orang gendut, Buah kelapa, buah pepaya. Sampai jumpa kembali ya. Sok. Awas salah doanya. Sakit hatiku. Nanti. Perasaan pun tak menentu. Sok. Mani heula euy. Kalau jam berputarnya berputar. Aduh, aing geus kitu teh. Bangun keresat di kepala. Awas salah doanya. Moal gitu. Neng? Nggak, balik naon? Ayeuna eta busa maraha? Namanya kita bu 11 kirang. Kunaonnya bah? Abah teh nungan si Anas, tapi can keneh ka dieu. Parudak can ka dieu deui, areueuh. Aduh, mas barang kieu nya ka mana si Anas teh. Geus tere lohor deui. Budak teh ieu mah. Jam 12, aduh, seberang nih nya ka mana si Anas teh. Ning tuh datang gitu. Waalaikumsalam. Nah, kabarnya Pak? Sehat? Ada kemarahan seperti ini Pak? Lho, ya si Aden menika bahasa Indonesia saware.
campur sari pan Pak dari Jakarta mah udah parah roh gini. Kajen lah, kumaha aden we. Kumaha si bapak sehat? Sehat atuh Pak si bapak mah jag-jag waringkas. Si nengnya mana tuh Pak? Aya di dalam. Tuh kan bapak oge jadi pimilun, ikut-ikutan bahasa Indosaware. Biarin atuh Bapak, biar gaul. Ayo tuh, rangkal lebat. Den. Ayo Pak. Ayo Den, duduk lah. Neng, ya Anas datang yuk. Ya, Bah. Ah iya, ada Anas teh. Cantik pisan Pak, ini bericak berinom. Kenalin Anas. Neng. Tah Neng, iya ada Anas teh. Ya, Bah. Kumaha Den, resep ke budak bapak? Suka Pak, suka pisan Syukur we atuh Den. Abah, Neng nitip surat Kang Abu Tete ya. Nya simpen we. Ya, Neng kalau baca. Nya. Sah, si Bu Tete Pak, main surat-suratan gitu, mesin Neng. Ah Den lain sasaha. Lupain we, lupain. Aduh Pak Adin Anas gak bisa lama, ada acara. Oh gitu, nikah buru-buru teuing atuh Den. Teu cai-cai acan. Aduh, Bang, belakang Bang. Aduh, belakang. Samaan gimana butet pang jagona. Yes, butet pang jagona main gimana. Sabar yang pang, jangan sayang beburang. Aduh sia nih, sugan teh rentenir. Nu edan aing sebutan tadi. Kenaon sih ya? Menunggu waktu aing ngamet, hayang geura isukan. Arek naon kitu? Man aing arek manggihan ayang beb aing. Heueuh nya, kenaon atuh sia cicing di dieu, teuing geura mandi, ngaruru ka itu ame kaset. Aing geus kaset bawaan lahir sapoere jeung si Simboy. Simboy orang mana sih teh? Eta Simboy anu dina TV teh aning nu anak jalanan. Tapi heueuh mirip sia teh. Pang bagus na pokona. Atuh heueuh. Ari Simboy mah anak jalanan pemain sinetron, ari maneh mah anak jalan tukang mulung. Eta ngomong teh ka power. Eta motor saha baun ka menang nginyeum. Nu aing lah, naon sia yang ieu? Heuh atuh met, atuh aing teh ajak jalan-jalan kali-kali mah. Sudi najis kayak batur nyangkana si ari aing deui. Tuh pan sama TCS ka aing teh. Heuh atuh bantuan parkir aing hayo. Berat. Cedok gua aya tuh Panggilkeun teh, aing ngiri suku ye. Heuh atuh. Sok. Dan aing ditipu. Balik ah. Kau teh. Sen. Kira balik ke kota. Pingke banyak aja sia nya. Ai Simboy mah bagong teh Dia balik kapan sih dulu anak? Balik kelas sekedeng balik kelas. Mal bener. Ari Simboy mah anak jalan pemain sinetron, ari maneh mah anak jalan tukang mulung. Aduh, sedih tong euy. Heuh, da bisa sedih aing gergit. Mana tuh? Atuh kena ini mah. Ada ini teh. Nah, hilang sih dia kemarin apa tadi namanya di itu sih kiu cing betah gitu teh. Balik deui saminggu balik deui ka dieu. Hah? Di mana? Ada kayak mau ngadu cicing mana coba? Balik teh ke mananya? Karawang. Hari ini teh. Ke Sawang yang naon itu? Akan di Karawang. Kayaknya ke Karawang kayaknya. Dagang namanya? Peci. Peci. Oh. Baca kudu. Dagang nomor rendah peci sih. Bu, di atas. Tetap peci mah. Maksudnya teh penghasilannya rendah. Sabar aja istilah jinana. Motor kode. Kodir. Maksudnya kodir nomor apa?
Kopeh naon ari? Kopeh naon ya kalau maksudna kopeh deung gitu. HBS nih ya. Oh, eta mah kadang Naon? HBS. Habis. HBS. BHS. HBS. Aya BHS, aya HBS, aya Wadimor, aya Wadimornya, halusnya Wadimornya. Wadimor teh baraha sadus ieu kodina. Sadusanya. Kodi mahal. Baraha? Kadang 300. Bagong. Wah, kodi. Hah? Mahal. Kan sakodi teh 20 siki mah. Yang ngajual urang per biji urang. Kadang per biji orang bisa ngajual 70. Per biji teh. Bah, tumbarna milik mending keneh sakodi meuli teh. Sakodi perlu sorangan. Nomorna teh teu akur. Berarti Kan dijual deui. 1 juta lebihan meureun. Samson. Ah, tina Wadimor mah. Gede-gede tinggal butuhan tuh mang. Tuh. Nah, kopeh mah kitu kenyataan teh matakan ayeuna jo. Atau jual gocak kopi gede kene. Begitu teh makan 25 di ditu. Amalinya tah. Kemarin Karena kopeh ulah tika gede teuing ulah tika leuwih ti eta. Emang pengen ngomong terendah tuh penghasilan. Ngalah teh 1.500 tuh tina hiji kopi. Ngalah barokahna. Atuh lain dagang atuh. Lain dagang. HBS. Masih cicing 5 sare minta ka kolot genah ya. Heeh. Ai iraha aja teh dagangna teh. Pasti mah puasa. Kudu nama ini tante isukan. Hah. Kudu nama aslina kieu. Kapan mana isukan naik mau mie lain. Mau mie kan satu we pikiran otak teh mie sedap. Rasa kari. Asa Tamat nog. Baru lagi di dieu teh dah. Mie di dieu dah. Di dieu nog. Aduh. Bisa doang. Gua disukan teh mau mie ngari teh. Itu seharusnya isukannya. Tah, itu teh kenang-kenangan Mang Adi jam kayak ini. Ngolam si Ipung atuh. Hari balik si Ipung. Cimenta satu nyebut. Tadi surah bulan itu kita sawal. Seminggu mah. berarti kan geus puasa. Awal lebaran di ditu. Allah. Nanaonan. Motor ke Bali ke Bandung. Karena ini tuh. Ngerti jalan hidup nanti. Tinggal di jalan hidup mah ari mah aslina. Lieur nya nya mah. Betul puasa teh yang di lembur. Kumpul yang keluarga. Kalau ador-ador. Iya kan kena godin teh main nama maksudna. Kamera sumpah. Lah kana kamera parem keplak. Tuh. Ha, sia tah. Si anjing paruan kieu saya balik balikeun atau